Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dulur saalam dunia, balik deui di channel Deris Cileung. Ayeuna urang erek challenge-nya. Erek challenge-nya eta ngawadang jeung mie 4 bungkus tingali. 4 bungkus katingali. Aya baso, aya tahu dipurukan ku naon teh ku cabe supaya henteu leunang teuing kitu nya. Tapi lain orang Sunda lamun ngaranna dahar henteu jeung sangu tah. Dibalik ieu henteu mie hungkul tapi urang samaan sangu ya. Nah. Jadi sebelum lanjut makan mie, urang minta bantuanna ka baraya kadulur sadayana nyuhunkeun di-support channel ieu dengan cara di-like, di-komen jeung di-subscribe. Tong lupa di-share nya supaya barudak-barudak apaleun. Tong lupa di follow oge Instagram urang nyaeta deris_cctp. Mantap. Opat bungkus can galo itu bumbunya. Ya orang cobaan katanya minanya. Awadang baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayo bareng bareng ngahuap. Can galo aduh asin. Jadi yang video selanjutnya bisa aya rekomendasi atau challenge naon bisa di komen di handapnya. Saran mang iya nah naon komennya. Jadi biasalah vlogger pertama jadi asa gugup gitu orang teh. Udah ditambahan sukronya biar aya nyekuk-nyekukan lah. Cobaan basona. Mantap. Tapi anggaran sok urang mah ngeunang kene pasakan menang inung urang asli deh kah. Nomor hiji pokoknya mah. Yang semua ajaran agak sangu. Pokoknya mah orang Sunda mah erek dahar nanon oge. Lamun teu disangun mah can dahar ngajaobna lah gitu. Ayo. Diuwek-uwek tingali. Yuk. Memang ada yang ngaranna sangu banyak. Namun dahar teh jeung sangu lin dahar ngaranna komo orang Sunda mah wajib sangu teh. Kan kurupuk nu kurang gitu bedanya. Ya. Ya, pangsitnya. Coba kamera di zoom. Udah?
Nikmat. Nyasenya nonton atong di skip. Nyase we nyase. Ah. Durung lah kuncainya, aduh, malog. Ya, Epken. Oke lur, detik-detik terakhirnya, kali sawap deh, aduh. Kayaknya. Alright. Jadi, lamun aya challenge atau rekomendasinya video jangan harapna video naon sok we tulis di komen. Terus buat kalian yang ada di Kota Batam, kalau ada tempat rekomendasi ya makanan yang enak, murah meriah juga, bisa langsung di komen di bawah ini ya. Oke, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian biar pada tahu channel ini dan supaya saya bisa lebih semangat dan kreatif lagi dalam membangun kreativitasnya. Oke. Sampurasun.